Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng abdi Bunga Putri Rinjani. Warga Gudang Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat digegerkeun ku penemuan mayat laki-laki tinu keresek sampah. Pelaku masih dicari ku polisi dugi ka ayeuna kasusna teu can terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede abdi tos sareng saksi nu mendakan keresek sampah nu sina mayit. Tepangkeun heula ieu namina saha? Abi Wawa, Abi Anika. Dina pas mendakan eta mayit. Pas Abi Uy damel teh, Abi teh sareng rancangan kan di nu motor. Nah, Abi teh ningali aya jelema anu nyeret keresek teh gede. Terus katingali teh berat pisan. Terus ku Abi teh digerokan, nyandak naon nah jiga di berat pisan. Pas Lah jiga di berat pisan. Terus cek Abi teh terus weh pas digorokan itu si Aana teh kabur lompat. Nya Abi teh teu bisa modal sareng rancangan Abi teh. Terus weh langsung weh ku Abi teh disampeurkeun si keresekna teh. Terus ku Abi teh dibuka, ai pas dibuka iya nanti bau hanyir eta mah bau hanyir pisan. Terus we ku Abi pas dibuka aikeun teh isina teh eta teh jelema anu geus maot, mayit lalaki. pas mimiti ka panggihna eta mayit teh masih hirup. Sugan Abi mah eta jelema teh masih hirup, tapi ku Abi dicampak awakna teh tiis langsung we Abi teh ngagorowok bari lompatan minta tolong ka keluarga. Mangga ciri-ciri pelakuna Make jaket hideung beungeut tadi tutupan ku helm, awakna nyangkung badag. sung Sakitu wae informasi nu tiasa bidugikeun. Abi Bunga Putri Rinjani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.